Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana. Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Amin. Tepangkeun nami abdi teh Bulela. Insyaallah ngawitan dinten ayeuna bade ngawulang basa Sunda kanggo kelas 4, 5 sareng genep. Mugia urang sadayana tiasa diajar sasarengan pikeun ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Satu acan diajar tong hilap hayu sasarengan urang maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu sadayana urang ngaregepkeun jeung ngawihkeun tanah Sunda. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah ngumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toeng sapercekan nyangga dharma anu nyata. Sewe pajajaran muka tong kasmaran sing tulaten jeung rumaksa miara pangkaya memang sawajibna deten titen rumawat tanah pusaka. Titen kana pakaian harta benda pusaka muka duhuk waktu jaga anu lian mawasa moal bisa rumaksa ngatur molat jeung ngariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat ki Sunda. Sunda kukuh kuat diraksa di rumah pasti jembar wibawa Indonesia. Alhamdulillah urang sadayana tos ngawihkeun babarengan tanah Sunda karya Mang Koko. Ayeuna pikeun maham eusi kawihna pek jawab pananya ieu. Hiji, kumaha tanah Sunda teh kaayaanana? 2. Kumaha nu ngumbara di tanah Sunda teh? 3. Saha nu tong kasmaran teh? 4. Naon kawajiban urang? 5. Saha nu kudu geten titen dirawat? 6. Moal kumaha mun titen kana harta banda? 7. Keur naon singkil babarengan teh? 8. Mun Sunda kukuh Indonesia bakal kumaha? Seratkeun jawaban hidup di Google Form teras kirim. Alhamdulillah tos cekap sakitu pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.